Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi umi teh artina teu nulis teu maca. Sebab Kangjeng Nabi lamun nulis besi dianggap Quran buatan Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi maca besi Quran dianggap rangkaian Kangjeng Nabi. Umi teh lain bodoh, teu nulis teu maca. Nu mantak Kangjeng Nabi tara nulis tara maca jeung henteu bae Kangjeng Nabi mah teu perlu. Nu mantak teu perlu kolbu Kangjeng Nabi mah asli teu terkontaminasi. Kolbuna caang, deuk nyaritakeun naon Kangjeng Nabi, deuk ditanya naon Kangjeng Nabi. Urusan politik, ulah ning politik di zaman Kangjeng Nabi. Politik Kangjeng Nabi Isa kumaha, di zaman Kangjeng Nabi Musa kumaha, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim kumaha. Politik di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, Kangjeng Nabi Nuh. Hafal Kangjeng Nabi mah caang hatena. Kangjeng Nabi liwat ke kuburan aya nu keur sesenangan di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi nyaritakeun mahsyar katingali ku Kangjeng Nabi mahsyar. Mizan katingali ku Kangjeng Nabi. Siratal jembatan siratal mustaqim katingali. Lauhil mahfuz katingali ku Kangjeng Nabi. Surga jeung neraka katingali. Caang Kangjeng Nabi hatena. Urang sebagai umatna kita nuturkeun Kangjeng Nabi. Lamun urang beneran nuturkeun Kangjeng Nabi na caang. Nu bantak para roek ieu tuh bantak para roek. Ya Allah, ya Rabbi dagang ku dagangna dioplos lalu. Masya Allah. Ih, teu meunang asup ka masjid haju bae ganti sendal. Atuh kula ge sering leungit sendal. Ya kula sorangan. Cekula sendal ka mana ieu? Cenah eja aya di pondok. Masya Allah. Nah iyalah. Anu nyieun poek hate teh eta karesep mata, karesep ceulik, karesep irung, karesep sungut, berbagai karesep-karesep leungitkeun karesep eta caang urang ge sarua bisa nempok. Geus dibarejaan ya wali-wali Allah mah saha kumaha mantak deuk aya gempa ngabejaan, deuk aya tsunami ngabejaan, deuk aya naon bae ngabejaan, aya anu kaleupasan ngomong waktu deuk gempa. Aya anu kaleupasan ngomong wali Allah ketika endek terjadi Palu. Aya anu kaleupasan ngomong. Masya Allah. Lamun abah kula didengekeun ku kula sering kaleupasan ngomong ke lamun ditotor be lumpat ke jero. Masya Allah kaleupasan ngomong. Tah. Jadi nyahoeun. Kaji Pendi be pernah dieu tah Haji Pendi be cenah dagangan naon ge moal maju cak abah. Sugi-sugi tiba-tiba omongan abah kanyataan imah sapotong imah atuh batur dagang teh kan meuli mobil meuli tanah nyieun imah kawin deui eta ngaranna maju kan. Imah kan dagang teh sawah itu dijual mobil dijual imah beak sapotong deuk baja bayu eta bener eta abah barang bah emang bener ih aju ka jero tah abah datang ka kuari bener nya mah ngakuna kula cenah akrab jeung abah deh di mana? Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maksudna ulah dijadikan infoten iman urang, dicoba ku urang diobatan supaya iman urang mamawa urang seakan-akan urang keur belayar di laut dibawa ku layar dibawa ku iman urang ayana naon iman lah anu ngadukung urang ngajurung urang jeung nahanan urang ketika impoten segelis naon bae awewe secantik mana bae awewe pasti menta diceraikeun kitu kene kolbu urang iman di mana impoten silakan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nomor kahiji walimatu tasmiyah ngaranan anak make ngaran anu bagus lantaran Nabi geus caritakeun sakumaha tadi. Nomor kedua urang kuari maulidan. Maksud maulidan teh coba urang nempo sifat terjang Kangjeng Nabi, kacekasan Kangjeng Nabi kolbuna. Ya Allah ya Rabbi ulah hese-hese Kangjeng Nabi mah begitu mantas perang cara rape kabeh katingali ku Jabir bin Abdullah be Kangjeng Nabi karunya amat mana kesangan mana capek
akhirnya bebeja ka pamajikanna neng gelis ka pamajikan aya naon Kak Kanjeng Nabi bangunna capieun pisan kumaha lamun masak jang Kanjeng Nabi 5 atau 10 boga naon aya ceknya gandrung mah geus urang jieut mangga ke kakak ye cak Jabir teh mencit embe aya anak embe mah geus dibenci tu nyana anak embe nak dipasak gandrungna dipasak ngan saleter gandrungna ge dipasak harewos bae Kanjeng Nabi na harewos cak pamajikanna diharewos Tuhan Rasul pamajikan kula keur masak ulah lobaan-lobaan 10-an ben 5 sampai 10 ngan saleter masakna oh insyaallah cak Kanjeng Nabi gara pasak bae langsung udang Kanjeng Nabi wahai para sahabat pamajikan Jabir bin Abdullah keur masak jang urang hayu urang kadari itu kabehan makanya kabehna aya 700 wakilas 1000 Jabir gegeran bae balik ka imah langsung ngonci lawang di kamar kieu bae cak pamajikan kunaon Kak aduh ieu Kanjeng Nabi cenah bebeja kabehan atuh tadi ge harewos ieu geus harewos tapi jalan datang ngomong bae teh cak kabehan wah ieu mah kiamat sugro cek ini waduh pamajikan geus kieu bae masyaallah nyalahkeun ka salaki emang pamajikan mah kitu bae nah naon ge nyalahkeun ka salaki bedarder eta di imah tadi geus harewos ki cek habis geus atuh pan 1000 emang lu kumaha ngagotong imah ulah kitu ribut pamajikan jeung salaki eta ya ti dituna berarti eta namun salaki ribut jeung pamajikan ulah kaget Sidina Ali ge ribut jeung Siti Fatimah. Siti Fatimah teh kapan garwana pamajikanna putri Kangjeng Rasul ribut biasa. Ngan Sidina Ali mah lamun ribut teh ka masjid ngagolel. Aman kan. Asal ribut ka masjid ngagolel. Mantak besi diketos di dieu. Aya nu sok sering di masjid. Nah, eta. Nah iya. Akhirnya Kanjeng Nabi datang kabeh 1000 jelema ka dina ka imah Jabir bin Abdullah. Jabir geus di kamar kieu bae. Kumaha lalakona, ieu cenah kumaha lalakona, ieu asana beak jeung kastrol cek ini. Ya Allah, Kanjeng Nabi datang ka dinya mana? Ulah waka dikaluarkeun, ulah waka diturunkeun. Ke kukula cek Kanjeng Nabi. Cek pamajikan Jabir teh ieu. Ke kukula cek Kanjeng Nabi. Beres ditinggali ku Kanjeng Nabi langsung diangkat antri sahabat antri kabeh siapkeun wadah saurang-saurang ka dieu maju saurang-saurang siblek tak maju siblek plek maju eta pamajikan Jabir kieu bae antu beak-beaknya kitu beak-beak teu beak-beak teu sep-sep cek Jabir masyaallah terus beres 1000 jelema beres kabeh dahar sebeuh kabeh ieu na dibikeun ka pamajikan Jabir masih kene utuh teu coceng setik-etik aja masyaallah lamun Haji Pedi bisa kos kitu nyieun warteg cenah nyieun warteg cenah geus ya Allah ya Rabb saang hatena ulah Kanjeng Nabi heulanan cerita Ki Hairun kula anak abah kula Abah Haji Damyati Abah Haji Marik putra bapana Romli putra Ki Hairun hajat begitu hajat teter ceritana tamu loba sedengkeun daging kurang nah teh Ki Hairun mah langsung ka tukangan imah aya tangkal cau dituar kunyana dicacak dibawa terus ka dapur gegeran semur sebet aturan dapur kayak kaget ulah lo ngomong semur langsung disemur biasa we tutupan ngan ke nu mawana kula cek Herun geus beres asak langsung dibawa jadi daging Masya Allah karim eta bodogol cau di kitu-kitu jadi daging Haji Pendi mah daging di kieu jadi sagu parah ya nah iyalah lamun caang hatena iya Allah ya Rabb ulah Kangjeng Nabi ulah Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah cara wali-wali Allah nu sejen ulah jeung Abah
cari tanah ke mana karena ke Banjar. Heran berangkat jam 7 saat eta can aya tol, masa sih datang ke Banjar jam setengah 10, 8, 9, setengah 10, 2 jam setengah ke Banjar teu kaharti. 2 jam setengah can aya tol teu kaharti kajeun ku kumaha ge. Kula digerokeun geus aya abah cenah. Kula tas ngaji, ya Allah. Diperkirakeun zuhur, kunaon jam sakitu geus aya bener bae. Masyaallah. Geus teu ngomong teu naon, heran. Berangkat jam 7. Harita ngaran supirna Sumantri. Naik mobilna mobil sedan beureum. Geus langsung dirinya ka Jogja. Berangkat ke Jogja. Tadina deuk ba'da zuhur, ngandahar heula terus dahar langsung berangkat ke Jogja. Diperkirakeun kan ti Banjar ke Jogja teh ya 7 sampai 8 jam. Tapi eta datang ka ditu asar gancan. Teu kaharti horeng aya wiridanana. La ilaha illallahul jalilul akbar. Guys, bae ka ditu mah bejaan. Direkam kan musia. Bahaya guys. Sia bisa hali berkabeh. Nah, dibaca ku kiai bisa hiber, dibaca ku kiai bisa deket negara, baca ku haji pendek, ngobrol ka sumur. Orang kumaha nu macana, ya Allah ya Rabb. Nah iyalah, orang mau nyaritakeun Kangjeng Nabi pohara, atuh pasti nyaritakeun para sahabat pohara pasti, nyaritakeun para tabiin hebat, atuh pasti, nyaritakeun para aulia Allah baheula hebat pasti. Nu belah dieu atuh Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau. Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau. Ulah Kangjeng Nabi geus mukjizat tah mah. Tah ieu Buyut Mansur di Mekah dekat Banten turun jalan sumur Zam-Zam. Langsung di batu Quran. Ini kumaha coba? Haji Pendi pernah nurutan. Nah, ini dekat Banten cenah jalan sumur. Bras. Di Banten eueuh dirinya teu muncul. Atuh kudu aya babacaanana. Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ditembong-tembongkeun ku Gusti Allah. Jelema nuturkeun ka Kangjeng Nabi geus moal selempang. Urang lamun nuturkeun Kangjeng Nabi caang hate. Geus caang hate, buka kitab-kitab nu mana bae bakal kabaca. Bahkan Gus Dur ku caang-caangna hate baca koran teh sakadar sakieu we. Balikeun selesai. Tanya koran nu eta beritana naon bae dibaca kabeh ku Gus Dur. Haji Pendi mah maca koran teh. Cak anakna lagi ngapain bah? Baca koran. Waduh, mobil terbalik bah, atuh bacanya terbalik. Geus pikun goblok. Atuh lain dibalik bacana. Ese jeung nu pikun ese. Masyaallah karim. Sekalina maca koran teu beres ya maca. Ada berita apa, Bah? Cek anakna. Ini berita mengagetkan. Emang berita apa? Rumah sakit di Jakarta kebakaran, 5 mayat melarikan diri. 5 dokter terbakar hangus. Bah, masa ini heran dokter bisa lompat bakar mayit. Lah ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, caangkeun hate, jang nyaangkeun hate moal bisa babarengan jeung polisi. Moal bisa dijamin 150%. Jeung TNI, wah beuki parah. Jeung pedagang karung, wah moal bisa. Sekolah di SD datang ke SMA hayang bersih hati tidak ada jalan. Moal bisa. Hayang bersih hati kumaha sih supaya ulah impoten iman. Carana di sekolah moal aya. Guru sekolahna ge melegpeg. Nah, moal bisa kajian hukum profesor tinggal profesor, doktor tinggal doktor. Kuliah di mana we hayang cang hati moal bisa. Cerita tasawuf tinggal tasawuf cuman ilmiah. Meraktekeun mah moal bisa. Nah, hayang caang hate mah ieu tah di majelis taklim. Pesantren monggo. Pesantren caang hate.
Masya Allah lumantak beda jelema nu masantren jeung anu teu masantren lain deui nu masantren nu masantren geus aya ilmuan wajin babarag-bagan ka mamana ya cara Ki Uding teh balik masantren teh emang hajunyeun pondok henteu dagang heula nya di Jakarta eta tapi teu maju-maju dagangna hutang ambalaya gas ceknya aing bagian meureun dagang mah bisnis lain boga mobil ngajual mobil oh bagi ceknya kakarak nyeun pondok nah ilmu lain deui Allah supaya bisa teteg ibadah dagang teu dimajukeun ku Gusti Allah kitu keneh bisnis teu dimajukeun lain eta nu pas mah magahan ngaji sebab geus katitipan ngaji mulai nyaangkeun hate tempat nyaangkeun hate mah di majelis taklim tapi kiaina ulah Ki Golkar mah melempeng sarua wae cenah PDI waduh sami mawon cenah ieu mah PKB weh pada bae ge lah iya oh lama beres iku mah ora beres ulah nu lempeng hiji be Allah lain anti tapi ngadoakeun Allah lempeng hati ulah aya terkontaminasi hiji be Allah tiba heula waliullah seperti eta mentak waliullah mah tilok sare ti peuting teh sebab naon merenungkeun beuh batur nu keur dansa batur nu keur mabok batur nu keur zina di hotel di bar neclub dan lain sebagainya Gusti abdi teh jadi tumbal Gusti ulah disiksa eta jelema nu keur maksiat teh Gusti keun bae abdi nu hudang ti peuting waliullah neuk kumaha teu berat jeung teu capek emang jadi wali teh capek sebab naon ngadoa lain jang dirina apaleun loba nu maksiat teh tengah peuting nyahoeun loba nu maksiat tengah peuting emang teu nyaho sebab loba nu laporan asa teu kudu dibejakeun tapi ngadoa ka Gusti Allah ulah disiksa Gusti nu maksiat ulah disiksa Gusti cukup abdi anu mentang mata tengah peuting tadarru ka Gusti seperti eta waliullah ngalengis batin urang lamun nyaritakeun wali kunaon eta bersih hate mentak waliullah hayang 100 tahun bae Gusti abdi teh hirup endek naon maneh abdi mah endek cicing di tempat jelema anu marasiat saat-saat batur poho ka Allah jutaan manusia poho ka Allah abdi nu inget ka Gusti hiji we abdi Gusti tingali abdi tah kitulah para aulia Allah cacak ayeuna di Jakarta mun eueuh nu kitu Banten mun eueuh nu kitu Indonesia mun eueuh nu kitu wallahu a'lam geus dipepelingan ku ayat teu paham teu ngarti dipepelingan ku hadis kitu keneh dipepelingan ku berbagai mauizah masih keneh bae ka anak ge mimiti dinasehatan 2 kali carekan 3 kali sintrek 4 kali tampilin anak kitu keneh Gusti Allah pertama melalui mauizah terus nasihat terus kadina terus ya otomatis digempakeun ku Gusti Allah disunamikeun ku Gusti Allah urang supaya nempok aya naon sih di dinya teh pasti aya bebendu Allah waliullah selalu ngadua di tengah-tengah manusia nu keur poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta teh penerus Kangjeng Nabi nu sok disebut warasatul anbiya hiji ngaranan anak make ngaran nu bagus nomor kedua tuturkeun Kangjeng Nabi urang maulidan ye nomor katiluna urang bakal maot haul almarhum Kiai Haji Ali teh nikah sareng Hajah Umamah teh putra Kiai Haji Badrudin teh putra Ayah Banjar putra Mama Ilyas nu Mama Ilyas teh katingali ruhna ku Mama Sobari ketika Mama Sobari ngawuruk jeung santri jeung jamiahan tangga innalillahi wa inna ilaihi rajiun ruh Mama Ilyas naik ka langit maot roh kadeuleu roh mentak Haji Pendi ge kapeung waktu mah nyaho nya aya roh maju ieu emang bau hitut cekeun ieu teu lain roh teh mah angin seger
teu beres aja ini mah kanu kitu teh seukeut nya nama. Nah, eta roh bisa katingali. Ya Allah ya Rabb. Lamun jelema geus bisa nempo roh, berarti geus lain cara ulang alamna. Aya hamba Allah anu ngan sakadar gulugat galigut teh ieu di syariat teh cara urang. Aya nu geus baju ka alam malakut bisa nempo arwah-arwah muqaddasah, bisa nempo ruh anu dipake karidho ku Gusti Allah. Naik deui nya naik ke alam lahut eta mah geus lain caritakeun. Ieu wali-wali Allah teh bisa nyebrang ti alam ieu ka alam eta bisa katempo. Masya Allah karim. Aya kene ku ari ge lamun nu kitu. Banten ajur, Jakarta ajur. Nu mantak kula didatangan ku salah seorang polisi. Di ditu lain polisi dieu. Polisi dieu mah biasa-biasa bae. Polisi di ditu. Ceritakeun ka kula tek ngajak gitu. Kula ceritakeun, Pak, begini ya. Kiai itu ada macam-macam kiai. Nyana kaget teh. Oh iya ya, amankan kiai-kiai yang seperti itu. Paham. Siapa saja nggak tahu, yang penting kiai yang begitu amankan. Siap Pak Kiai, mantap. Aya sababaraha kiai diamankan. Nyahoeun nyana. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ge tetep bakal maot sakumaha nu dihaolan ku urang ayeuna ngan nu pantes ti heula maot nu ngora nu kolot. Kula mah nanya bae anu pangkolotna di luhur ieu saha. Urang doakeun mudah-mudahan tere amin. Saya kudu nunjuk kaki uding, atuh teh mah sarua. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika urang geus nangkarak cabut roh set mun rohna roh muqaddasah. Roh para syuhada nikmat. Syuhada teh jelema nu marawat syahid. Perang di medan laga. Kadeleuna nyeri. Padahal rohna diangkat ku Gusti Allah ka surga. Kadeleuna menyeri padahal geus nikmat. Aya di surga jelema anu ngaluhurkeun agama Allah etalah jelema mujahid fisabilillah. Loba ye nu kaasupkeun mati syahid teh nya hiji al mabdun teh jelema anu nyeri beuteung. Dua rupa nyeri beuteung teh aya anu kaluar utah kolera meureun, aya anu mules bae maot eta ge syahid kan. Nomor kaduana anu nyeri ku sebab wiladah awewe ngalahirkeun maot syahid. Mana deui nu syahid teh jelema anu harik, jelema harik teh anu kabeulem syahid. Aya deui nu gorik teh anu kakerem eta ge syahid. Jelema nu ragag butarodi ragag ti luhur brek ka handap paeh syahid. Jelema nu liilai kalimatillah walau fi baitihi walau fi majlisihi di imah bae di majlisna ngaluhurkeun agama Allah lempeng syahid. Loba nu mau syahid teh. Tuh nya tinggal urang ye. Urang bagian nu mana ye supaya langsung roh urang ditampa ku malaikat dibikeun ka Gusti Allah syahid. Ya Allah ya Rabb. Hebat eta jelema lamun maot syahid teh. Hese nyaritakeun syahid lamun perang di urang mah jeung embung perang jeung ulah waka perang jeung ulah perang dan naonan perang ngan ngelompokeun diri urang hayang maot syahid geus bae niatan ngaji jadi tentara Allah maot syahid. Alhamdulillah geus ngaji bae ulah babagi jeung dagang kecuali dagangna jang nyeun majlis. Tuh aya henteu ngaji mah can nyorang ngadenge di pondok sugan kitu naon Haji Pendi keur ngumpulkeun jelema deungan tuh. Ieu keur ngabagikeun zakat jan teh. Malah mah zakat batur dicokotan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Na ieu tilu acara ngaranan anak make ngaran nu bagus minimal tafaul. Kadua tuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah abeh caang hate urang di jero bulan Maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha cenah kieu macana 4444. Lamun lobatin 444. 44. Pikun teh mah kitu mah. Kolot kitu opat toang. Siapkeun tasbihna maca sholawat nu mana cenah kiai nu urang resep mun jiat resep eta berarti akur nariah nu resep nariah akur henteu cenah teh akur teh mah ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin innaka hamidum majid panjang teuing cenah kiai sholawat istighosa sallallahu alaihi wasallam alika wa ya sayyidi rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta ge panjang kene cenah kiai sholawat adrikni assalatu wassalamu tuh jangan ngomong ngeulekeun we kumaha cenah adrikol lati-lati tah atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad eta bae insyaallah urang ke di akhirat maut di akhirat langsung loba sholawat beungeut katempo ku Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi pendek kade cek Kangjeng Nabi kajin cak Kangjeng Nabi sholat teu bagus ya tapi kadeleuna beungeut herang amat ya urut naon di herang ku Kangjeng Nabi ditanya ieu bangunna lain herang sholawat cenah ieu mah ieu herang hutang cenah ieu mah ieu tah ieu ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sabulan mulud ieu mah sabulan mulud sholawat bae geus ka Kangjeng sholawat bae ka Kangjeng geus sholawatan nu urang resep eueuh hiji jelema ka surga eueuh hiji jelema ka surga tanpa Kangjeng Nabi eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa Kangjeng Nabi eueuh jelema diangkat jadi sholih tanpa Kangjeng Nabi sebab Kangjeng lah nu diutus ku Gusti Allah urang nyaho salat ti Kangjeng nyaho puasa ti Kangjeng nyaho zakat ti Kangjeng nyaho bener ti Kangjeng nyaho salah ti Kangjeng nyaho sagala rupa ti Kangjeng waktu sangat wajar urang ngayakeun maulidan dibidahkeun ku Muhammadiyah pek jeung Muhammadiyah dibidahkeun ku Persib heug jeung Persib kajeun ieu mah tuh nya masalah saeutik we ka aing ngalawan tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah ala kadar kelalagaan deui gula we ngaji lalagaan tadina ge naon kitu rada kurang sehat nah ieu mah ngabungahkeun ka incu ngomong jeung ka silaturahmi ka urang dieu ieu mah sakadar ku akrabna jeung Ki Uding akrabna jeung Haji Pendi jeung Haji Epi jeung kabehan be ku akrab eta lah kadang-kadang teu aya sekat-sekat jadi Haji Epi atuh pohara jeung kula mah pohara geus hese nyaritakeun kaakraban manehanana Haji Uding ku kula sok diledekan bae diledekan hukum lama masih hayang cager emang deka mana nya teu bisa ngajawabnya na heuh nya deka mana paeh balik ge ya cek nya nu ngora ge paeh ngalawan tapi ka kula ge sarua ngora ge paeh bae cek nya atuh nah ieu lah ala kadar jang itibar hate malam ieu urang ulah jadi manusia impoten iman kira-kira ketika tersep jeung teu betah jeung teu ngeunah ibadah berarti iman urang impoten disadiakeun pondok pesantren diputat diketos di berbagai-bagai daerah jeung kampung mana nu ngepas jeung urang supaya iman urang bisa mawa urang ke arah nu bener sebab urang bakal maut ketika maut dunia kabeh ditinggalkeun segala rupa ditinggalkeun nu milu ka jero adalah amal perbuatan bagus kanyahoan bagusna jore karasa jorena wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara oh seberapa lain di dunia lain di akhirat bae takos kitu di dunia urang amal bagus bakal kapangi di dunia kene amal goreng di dunia kapangi di dunia kene dongengna ramai sebenarnya tekarak inget eta ngan bulantaran geus jam 12 kairadenya dongeng eta pohara loba jelema nu karasa keneh di duniana sebab dimimitian ku Kangjeng mah heula dimimitian ku Kangjeng urang loba ya dongeng-dongeng wali-wali kiai-kiai jeung pedagang-pedagang gara-gara ngalakukeun salah Kangjeng Nabi satu ketika ngome cincin muterkeun cincin kieu doang dikutuk ku Gusti Allah Muhammad emang kaulah ngademel anjeun teh jang heureuy make jeung sempet-sempet ngobe cincin sagala urusan umat
Kanjeng Nabi dikutuk. Ku sebab kutukan eta terjadilah sesuatu terhadap Kanjeng. Kanjeng baege panjang ta dongeng nangan engke deui 12 masalahna. Kanjeng baege ditegur ku Gusti Allah gara-gara sakitu. Encan para sahabat sina Abu Bakar encan sejen mentak pantes lamun urang dibere ku Gusti Allah gering dibere anu eta teh tina ayat eta wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah karasa urang khairon ge bakal karasa urang nyaritakeun enon kitu ngarasa amal bagus di kangjengna keneh lamun tadi kangjeng saleter bisa 1000-an amay ya'mal mithqala khairon yarah terus dan segala urang nyaritakeun mukjizat kangjeng Masya Allah makin tercengang makin tambah iman tercengang tambah iman tercengang tambah iman. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji lalaki kasep. Kasep. Unggal awewe ningali bogoh. Kasep. Nu kasep teh Kangjeng Nabi Yusuf, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasep. Aya jelema lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf, awewe lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf saminggu teu dahar seubeuh. Urang seubeuh neuleuh Haji Pendi lapar. Sabalikna ieu aya nu kasep luar biasa kawin jeung hiji awewe biasa kawin taramean barang kawin caritana teu kungsi lila pamajikanana teu bunga teu berag jeung teu katingali bangun sosonoan teu katingali saminggu 2 minggu sabulan pamajikanana reaksi hayang dipegatkeun teu kaharti kasep aya dinyana gagah aya dinyana sugih aya dinyana tapi sabulan hampir teu kuat awewe hayang dipegatkeun. Masya Allah kasep ku kasepna gagah ku gagahna sugih ku sugihna tapi awewe teu betaheun kawin jeung nyana ya otomatis dipegatkeun lah kawin deui ja kasep menang sabulan awewe hayang dipegatkeun deui bae teu kaharti pegat ku sabab kasep jeung gagah atuh kawin deui babari kasep gagah sugih atuh babari atuh si eta mah lamun ditinggalkeun ku pamajikanna wallahu a'lam bissawab da kumaha lalaguanana coba. Nah menang sabulan awena tetep hayang pegat deui. Ih Masya Allah barang diteliti horenganan teu hudang. Teu hudang disebutna impoten. Nah jadi lamun aya lalaki impoten teh paling nyana bisa sasare-sarena bae. Eueuh rasa, eueuh ngeunah, eueuh nikmat. Eta lah impoten. Cek Kangjeng Nabi impoten bobogaan mah gampang. Tapi nu paling parah impoten iman. Lamun iman impoten
ieu moal bisa nganterkeun urang kana kebahagiaan dunia jeung akhirat. Urang teh dibawa teh kuari ku iman. Urang bisa diuk di dieu babarengan ieu teh dianterkeun ku iman. Urang berangkat ke masjid dianterkeun ku iman. Ketika aya tontonan urang dijagaan kan ku iman. Diputat, diketos lamun aya orkes moal aya nonton. Moal sebab iman ngajagaan. Tilu kae nonton di ketos. Pan sareuri sia. Mun aya orkes emang urang di nonton. Nonton teh. Berarti impoten iman. Iman impoten eta geus kitu ngaranna tah. Nah, diketos bahkan tilok aya nu ngridit. Tilok diketos mah capeun nu endek ngriditkeun ge sebab tilok daekeun. Urang ketos tilok daekeun nu geus paeh mah. Anu hirup mah biasa. Tah, ieu. Lamun masih kene aya anu ngridit impoten ngaranna. Nu dibahayakeun deh ku Kangjeng Nabi nu dikhawatirkeun infoten iman. Infoten bobogaan atau malah ka Haji Pendi diurut ku Haji Pendi. Deh. Atuh pokona mah asal datang ke Haji Pendi selesai. Urut sekali teu udang, dua kali teu udang, tilu kali dipotong punya. Nah, impoten iman nu bahaya ge. Ya, teu bisa nganterkeun urang kana kanikmatan dunia jeung akhirat. Mentak Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia dek ngabener-benerkeun nu impoten. Wasammihi za wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqbah. Ngaranan ku anjeun wahai Aminah, orok anjeun anak anjeun iza wada'tihi di mana anjeun ngalahirkeun. Ngaranan Muhammad, masyaallah karim. Satuh madu uqbah bakal terpuji gerage. Mantek di ngaranan lah Muhammad. Diketos lamun aya nu lahir ngaranna lain Muhammad diketos. Lamun lahirna bulan Februari Febri. Lamun awewe lahirna Oktober Octavia. Kolopeking. Lamun lahirna Desember Desi. Lamun Agustus Agus. Masya Allah. Ngaran teu masalah ngan awalan ku Muhammad Abdullah, Muhammad Agus, Muhammad Supendi, Muhammad urang mana teh Supendi teh? Urang Vietnam Supendi. Nah, pakaian Muhammad pang bagus-bagus ngaran Allah make Abdullah, Rahman Abdurrahman, Rahim Abdurrahim, Khalik Abdul Khalik. Teu bisa mun Pendi mah Abdul Pendi teu bisa. Jurusan. Nah, make Abdu. Lamun ngaran Allah make Abdu atawa di awalan ku Muhammad ke di akhiratna pangheulana dipanggil. Pangheulana dipanggil. Aya babin saurang sakarang ngaranna Pawigi urut di Sukamantri nya. Urang tendenan Muhammad Wigi berarti Jawanya Wigo kuduna nya Wigo tapi ti dituna Wigi nya anggil ke di akhirat heula lamun Wigi doang angel nya mangkana geus panas ban polisi teh aduh wah ujianna digarang di akhirat kieu panas nya
tapi lawan nake Muhammad ti heula pa wiji Muhammad wiji maju ti heula maksudna mun ka sorga ti heula ka neraka ti heula oh masalah daripada nungguan kebal nah sarua pendek ge Muhammad pendek maju kira-kira kula mah ieu kira-kira ye cek masyarakat nyana bakalna ka sorga apa ka neraka hayu coba pantesna heulana ieu mah pantesna asbakat ieu mah neraka nih heran kula ge heran kok bisa ka neraka berarti nyaho ka jejeroana teu kudu nanya ka Haji Epi teu kudu hanya Haji Epi mah nyahoan jasa ka nyana teu kudu mah masyarakat kabehan neraka ih masyaallah tah cek saha neraka teu panas oh ti dituna neraka mah panas kecuali wali-wali Allah atuh malah wali lain kiai lain panas lah nah wasmi idza wada'tihi Muhammadan ngarana Muhammad mantap kabeh urang boga ngaran boro-boro urang jelema baju aya ngaranan samping aya ngaranan lamun urang barat nyebutkeun apalah artinya sebuah nama tapi urang Islam mah justru make ngaran kabeh gitu surga aya ngaranan kabeh neraka aya ngaranan kabeh ya Allah ya Rabb masjid aya ngaranan majlis aya ngaranan mentak urang kudu akur ngaranna jeung nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji ngaran nu bagus tadi teh ngaran Allah nu asmaul husna make abdu atawa tendenan awalan Muhammad atau Ahmad nomor kedua tafaul ke para aulia para nabi baheula mah masyarakat loba ngaran teh ngaran Musa Ibrahim Zulkifli gaya Zulkifli baheula mah aya ngaran kuari mah lamun aya nu mentang ngaran ya ka kiai ka Ki Uding coba ieu mentang ngaran gula oh sia bukan ngaran laki tah we lalaki geus lah ngaranna Isa bungen ke masyarakat bung atau Isa man tembung masih Musa bungen hayang ngejepri bang sulukari itu Efredi tidak gua ari bagelama atau tafaul ke para aulia Allah ke para ulama Nawawi di urang boga ulama kemudian Maulana Hasanuddin nah eta ngaranna tafaul ulah sambarangan ngaranan gitulah baheula mah ngaran Fatimah loba di urang ngaran Aminah loba di urang tapi ku hari mah teu daekeun budak teh teu daekeun dibere ngaran nabi teu daekeun ngaran sahabat teu daekeun masyaallah karim nya da ieu urang geus terkontaminasi komo ka hareupna deui urang ku hari bae ge di zaman ayeuna geus lain rarasaan ayeuna nu baheula diketos suci murni bersih putat kitu keneh maksudna teu kacampuran ku bangsa orang-orang asing atuh ayeuna sing jelgir orang asing atuh ayeuna pergaulan dan lain-lain sebagainya encan kahareup Ki Uding Onam nyana geus ngaku sorangan moal kebal deui cek nyana ieu moal kebal deui ya cek itu lain rasaan meureun atuh lain rasaan nya pamajikanna geus teu bogoh ka nyana nyana geus teu bogoh kenapa sekarang cak nyana jadi bogona kan ngorak nyana ge kapan geus pamajikan resep tapi neuleuh si embar resep keneh nyana balikan deui urang teh kuari boga kangjeng turun ke alam dunia ngabener-benerkeun nu infoten iman urang ulah infoten kumaha infoten iman mah sakumaha tadi sanajan geulis tapi pamajikan tetep teu ditoel-toel aja sanajan deukeut ka masjid iman infoten teu daekeun ka masjid sanajan majelis taklim ngejegir di sisi mata iman infoten moal daekeun nya ka majelis moal daekeun Haji Pendi doang anu sering ka masjid mah
Haji Pendi mah masya Allah masjid pondok pokoknya terus-terusan di deulean bae mana kipas cokot kujan sering kawas tapi kos gitulah laguanan kuku lagi ditegur sebab teguran masyarakat kieu cenah sok hajeng Haji Pendi mah mun eta coba panganasehatankeun emang kunaon atuh kipas tilu eueuh kabeh ya Allah oh akhirnya kula ya kula nanya Haji emang bener kipas dicokot bener kunaon tuh di hadet emang rusak ceknya mah tapi kan teu dibalikeun deui datang ka kuari tah ieu impoten ieu nu kitu ngaranna impoten iman ieu kakarak bab syariat urang lamun di syariat impoten iman masya Allah permaksiatan moal kajaga lantaran impoten imanna duit bank terus baik kreditan terus baik aya awewe lain muhrim terus baik impoten ngaranna judi terus baik masya Allah kula sedih sebenarnya mah kumaha sedihna unggal-unggal nu leungit motor lumpatna ka ketos ketos mana ketos mana kan di hikmat aya ilmu lompatna ka mana ketos deui tatangga Haji Epi ka jeung kumaha ge ketos tah ieu ketos sarang pemalingan makana polisi bodoh sebenarnya mah alah tuh bener lompatna ka ketos dilok beunang bae apa kerja sama apa naon sih nu leungit belah ditu datang saya sangaran anu motorna anu jam sabaraha sia leungitna jam sakean bismillahirrahmanirrahim ngan teu dibejakeun dong ke ketos nah belah ditu gelang sasangaran anu jam sabaraha leungitna jam sakitu jak ketos deui bae masya Allah na ieu horenganan Allah karunyaeun ka urang ketos ka kiaina ka ustadna ka santrina di mana karunyaeun Allah ka hiji hambana dibere gering lamun aya kiai teu gering-gering Allah tersebut mendak lamun aya kiai geringan bae dipake karesep ku Gusti Allah moal aya kiai teu gering moal aya geringan bae sakanya hongku laki uding memeh lahir geus gering kiai mah kos kitu kabeh ge lamun kieu teu gering-gering teu dipake karesep ku Gusti nah ieu ge sarua ieu lamun aya kiai aya santri aya ustad araman kabeh di lemburna teu kanyahoan hebat teh kiai tapi lamun cel loba nu mabok cel loba nu zina cel loba nu judi robah teu tah hate kiai robah teu hate pemimpin Allah dek nguji ka seseorang dek nguji dek naikeun pangkat diuji heula dek naikeun pangkat diuji heula tanpa diuji moal naik pangkat eueuh hiji kiai naik pangkat jadi solihin jadi wali tanpa ujian moal aya tinggal kumaha ketenangan jiwana ka istiqomahanana ieu urang mah kuari ku partai bae ku partai gilek bae pilpres geus gilek bae ngagilek teh urang lain bagian kiai pilpres mah bagian polisi bagian TNI sakalian ka neraka jahanam masalah geus kiai mah aduh emang neraka atuh nu teu bener mah henteu ngan moal aya ja geus teh masa bodoh sia teh mangsia masa bangsa ka ditulus nah ieu babak Sunda sing lempeng ki uding kurang lempeng sabarang keur eta beteungna loba duit pamarentahan nya eta anta kukula dicarekan aduh ieu mah kabur pae abah heula bari geus diseusehan punyana kabeh bari geus rada nyayan tah anta ku wajahna nyai giliran nyai napas kurang kajahoan kukula mun aya kiai ngadahar duit pamarentah adeuleu insyaallah kadeuleu dina naon cenah kiai tarang mah mengkerut tarangna
urang kudu boga pemerintah tapi urang ulah milu-milu jeung pemerintah hese tah urang kudu boga sebab lamun pemerintah atuh nu nyieun SPP teh saha nu ngabenerkeun SPPT urun KTP dan lain sebagainya nagara acak-acakan tapi urang ulah milu jeung pemerintah ngadukung ngadoakeun ulah milu sakitu urusanana mantak ulah ba beuh lamun di kampung bae tampung tah ieu momonon ieu momonon ieu atuh duit miliaran cenah kiai bodoh-bodoh teh sia tah aing nu bodoh goblok tarima bae si jaloba cenah nu narima nah ieu kakarak pernah dibere ku kula seetik ieu dua jelema ieu masyaallah subuh jam 7 bae subuh jam 7 hampir-hampir teh salat eta dibere saeutik doang eta komumen gede asana moal salat-salat nya tak ieu duit tukos karar itu teh ya lain paranti jang jelema anu endek ngembangkeun agama moal beres moal aya ngeunah impoten imanna nah nu paling hebat ketika iman urang naik karasa ngeunahna ibadah karasa ngeunahna ibadah lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun wa qurratu aini fi shalat salat teh nikmat kadeul Allahna Haji Pedi mah karunggoni panu kadeul salat teh karunggoni nu kadeul ya Allah ya Rabb para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Kangjeng Nabi ummi teh artina teu nulis teu maca sebab Kangjeng Nabi lamun nulis mesti dianggap Quran buatan Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi maca besi Quran dianggap rangkaian Kangjeng Nabi ummi teh lain bodoh teu nulis teu maca nu mantak Kangjeng Nabi tara nulis tara maca jeung henteu bae Kangjeng Nabi mah teu perlu nu mantak teu perlu kolbu Kangjeng Nabi mah asli teu terkontaminasi kolbuna caang dek nyaritakeun naon Kangjeng Nabi dek ditanya naon Kangjeng Nabi urusan politik ulah ning politik di zaman Kangjeng Nabi politik Kangjeng Nabi Isa kumaha di zaman Kangjeng Nabi Musa kumaha zaman Kangjeng Nabi Ibrahim kumaha politik di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihissalam Kangjeng Nabi Nuh hafal Kangjeng Nabi mah caang hatena nanyakeun perekonomian ulah perekonomian di zaman Kangjeng perekonomian memeh Kangjeng santas Kangjeng perekonomian tahun 2018 ayeuna geus kabaca ku Kangjeng Nabi nu jadi presiden ku Kangjeng Nabi geus kabaca di Indonesia bakal merdeka presiden pertama Bung Karno kedua ketiga keempat dan selanjutnya presiden nu bakal ayeuna ku Kangjeng Nabi geus kanyahoan dibere nyaho wali Allah mah nu kuari bakal kuari masih kene presiden terhormat Jokowi kuari keur adu kekuatan jeung Prabowo geus dibere nyaho Kangjeng Nabi nu bakal jadina ieu saha geus wali Allah geus dibere nyaho ulah hese-hese nu bakal jadi si eta geus nyaho ngan teu meunang dibejakeun caang Kangjeng Nabi mah atuh kacaangan Kangjeng Nabi jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi liwat anu keur disiksa di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi liwat ke kuburan aya nu keur sesenangan di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi nyaritakeun mahsyar katingali ku Kangjeng Nabi mahsyar mizan katingali ku Kangjeng Nabi siratal jembatan siratal mustaqim katingali lauhil mahfuz katingali ku Kangjeng surga jeung neraka katingali caang Kangjeng Nabi hatena urang sebagai umatna kita nuturkeun Kangjeng Nabi lamun urang beneran nuturkeun Kangjeng Nabi na caang nu bantak para roek ieu tuh bantak para roek ya Allah ya Rabbi dagang ku dagangna dioplos ngalulu Masya Allah ih teu meunang asup ka masjid haju bae ganti sendal atuh kula ge sering leungit sendal ya kula sorangan sekula sendal ka mana ieu cenah eja aya di pondok Masya Allah nah iyalah anu nyieun poek hate teh eta karesep mata karesep ceulik karesep irung karesep sungut berbagai karesep-karesep leungitkeun karesep eta caang urang geus sarua bisa nempok geus dibarejaan ya wali-wali Allah mah saha kumaha mantak deuk aya gempa ngabejaan deuk aya tsunami ngabejaan
ndek aya naon bae ngabejaan, aya anu kalepasan ngomong waktu ndek gempa, aya anu kalepasan ngomong wali Allah ketika ndek terjadi Palu, aya anu kalepasan ngomong. Masya Allah, lamun abah kula didengekeun ku kula sering kalepasan ngomong ke lamun ditotor bae lumpat ke jero. Masya Allah kalepasan ngomong. Dah jadi nyahoan Kaji Pendi be pernah dikit Haji Pendi be cenah dagang naon ge moal maju cak abah. Moal sugi-sugi. Tiba-tiba omongan abah kanyataan imah sapotong imah. Atuh batur mah dagang teh kan meuli mobil, meuli tanah, nyeun imah kawin deui eta ngaranna maju kan. Ieu mah kan dagang teh sawah itu dijual, mobil dijual, imah beak sapotong. Dia ku baca bayu. Bayu teh bener teh abah barang bah. Emang bener. Ih, aju ka jero teh abah. Datang ka kuari bener. Nya mah ngakuna kula cenah akrab jeung abah. Di mana? Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maksudna ulah dijadikan infoten iman urang, dicoba ku urang diobatan supaya iman urang mamawa urang seakan-akan urang keur belayar di laut, dibawa ku layar, dibawa ku iman urang. Ayana naon? Iman lah anu ngadukung urang, ngajurung urang jeung nahanan urang ketika impoten segelis naon bae awewe, secantik mana bae awewe, pasti minta diceraikan. Kitu kene kolbu urang iman di mana impoten cilaka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nomor kahiji walimatu tasmiyah, ngaranan anak make aran make ngaran anu bagus. Lantaran Nabi geus caritakeun sakumaha tadi. Nomor kedua urang kuari maulidan. Maksud maulidan teh coba urang nempo sepak terjang Kangjeng Nabi, kacekasan Kangjeng Nabi kolbuna. Ya Allah ya Rabbi, ulah hese-hese Kangjeng Nabi mah begitu mantes perang cara rape kabeh. Katingali ku Jabir bin Abdullah, be Kangjeng Nabi karunya amat, mana kesangan, mana capek. Akhirna bebeja ka pamajikanna, neng gelis ka pamajikan, aya naon Kak? Kangjeng Nabi bangunna capeun pisan kumaha lamun masak jang Kangjeng Nabi 5-aneun atau 10-aneun boga naon? Aya cek nya gandrung mah. Heuh geus urang jieut mangga. Ke kakak yeuh cak Jabir teh mencit embe, aya anak embe mah. Heuh geus dipencit tunyana. Anak embe na dipasak, gandrungna dipasak, ngan saleter gandrungna ge dipasak. Harewos bae Kangjeng Nabi na harewos cak pamajikanna. Di harewos Tuhan Rasul pamajikan kula keur masak ulah lobaan-lobaan 10-an dan 5 sampai 10 ngan saleter masakna. Oh insyaallah cak Kangjeng Nabi geura pasak bae langsung udang Kangjeng Nabi. Wahai para sahabat, pamajikan Jabir bin Abdullah keur masak jang urang, hayu urang kadari itu kabehan. Makaning kabehna aya 700 wakilas 1000. Jabir gegeran bae balik ka imah langsung ngonci lawang di kamar kieu bae cak pamajikanna kunaon Kak? Aduh ieu Kangjeng Nabi cenah bebeja kabeh. Atuh tadi di harewos. Ieu geus ka harewos tapi jalan datang-datang ngomong bae teh kabehan. Wah, ieu mah kiamat sugro cek teh. Waduh, pamajikan geus kieu bae. Masyaallah, nyalahkeun ka salaki, emang pamajikan mah kitu bae. Nah naon ge nyalahkeun ka salaki, bedarder eta di mah. Tadi geus harewos. Ci, cek habis geus. Atuh pan 1000 emang lu kumaha ngagotong imah. Ulah kitu. Ribut pamajikan jeung salaki. Eta ya ti dituna berarti eta. Namun salaki ribut jeung pamajikan ulah kaget. Ulah kaget Sidina Ali ge ribut jeung Siti Fatimah. Siti Fatimah teh kapan garwana pamajikanna putri Kangjeng Rasul ribut biasa. Ngan Sidina Ali mah lamun ribut teh ka masjid ngagolel. Aman kan. Asal ribut ka masjid ngagolel. Mantak besi diketos di dieu. Aya nu sok sering di masjid. Nah, eta. Lah iya.
Akhirnya Kanjeng Nabi datang kabeh 1000 jelema ka dina ka Imam Jabir bin Abdullah. Jabir geus di kamar kieu bae. Kumaha lalakona ieu cenah kumaha lalakona ieu asana beak jeung kastrol-kastrolna segini. Ya Allah, Kanjeng Nabi datang ka dinya mana? Ulah waka dikaluarkeun, ulah waka diturunkeun ke kukula cek Kanjeng Nabi. Cek pamajikan Jabir ta ieu. Ke kukula cek Kanjeng Nabi. Beres ditinggali ku Kanjeng Nabi langsung diangkat. Antri. Sahabat antri kabeh. Siapkeun wadah. Saurang-saurang ka dia maju, saurang-saurang. Siblek tak maju, siblek plek maju. Eta pamajikan Jabir kieu bae. Antu beak-beaknya. Ya teu beak-beak. Teu beak-beak teu saep-saep cek Jabir. Masyaallah, terus be 1000 jelema beres kabeh. Dahar sebeuh kabeh ieu dibikeun ka pamajikan Jabir masih kene utuh teu coceng setik-etik aja. Masyaallah, lamun Haji Pedi bisa kos kitu nyieun warteg cenah. Nyieun warteg cenah geus. Ya Allah ya Rabb, saang hatena. Ulah Kanjeng Nabi heulanan cerita Ki Hairun Ki Hairun. Kula anak abah kula Abah Haji Damyati, Abah Haji Marik, putra bapana Romli putra Ki Hairun. Hajat. Begitu hajat teter caritana. Tamu loba. Sedengkeun daging kurang. Nah teh Ki Hairun mah langsung ka tukangan imah. Aya tangkal cau dituar ku nyana dicacak dibawa terus ka dapur gegeran semur. Sebet aturan dapur kayak kaget, ulah lo ngomong semur, langsung disemur, ya sampai, tutupan, ngan kenu mau anak pula cek Herod, terus beres, asak, langsung dibawa, jadi daging, masya Allah karim, kita bodogol cau di gitu jadi daging, Haji Pendi mah daging di kieu jadi sagu. Parah ya. Nah iyalah lamun caang hatena iya Allah ya Rabb. Ulah Kangjeng Nabi, ulah Tuhan Syekh Abdul Qadir, ulah cara wali-wali Allah nu sejen, ulah jeung Abah caritana ka mana ngaranna ka Banjar. Heran berangkat jam 7 saat eta can aya tol, masa sih datang ka Banjar jam 9:30, 8, 9, 9:30, 2 jam setengah ka Banjar teu kaharti. 2 jam setengah can aya tol teu kaharti kajeun ku kumaha ge. Kula digerokeun geus aya Abah cenah. Kula tas ngaji, ya Allah. Diperkirakeun zuhur, kunaon jam sakitu geus aya bener bae. Masyaallah. Geus teu ngomong teu naon, heran. Berangkat jam 7. Harita ngaran supirna Sumantri. Naik mobilna mobil sedan beureum. Geus langsung dirinya ka Jogja. Berangkat ke Jogja. Tadi nandek ba'da zuhur ngandahar heula terus dahar langsung berangkat ke Jogja. Diperkirakeun kan di Banjar ke Jogja teh ya 7 sampai 8 jam. Tapi eta datang ka ditu asar gancan. Teu kaharti horeng aya wiridanana. La ilaha illallahul jalilul akbar. Guys, bae ka ditu mah bejaan. Direkam kan musia. Bahaya guys. Saya bisa haliber kabeh. Nah dibaca ku kiai bisa hiber, dibaca ku kiai bisa deket negara, baca ku Haji Pendi ngobrol ka sumur. Orang kumaha nu macana, ya Allah ya Rabb. Nah iyalah orang mau nyaritakeun Kangjeng Nabi pohara atuh pasti, nyaritakeun para sahabat pohara pasti, nyaritakeun para tabiin hebat atuh pasti, nyaritakeun para aulia Allah baheula hebat pasti. Nu belah dieu atuh Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau. Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau. Ulah Kangjeng Nabi geus mukjizat tah mah. Tah ieu Buyut Mansur di Mekah dekat Banten turun jalan sumur Zam-Zam. Langsung di batu Quran. Ini kumaha coba? Haji Pendi pernah nurutan. Nah, ini dekat Banten cenah jalan sumur. Bras. Di Banten eueuh dirinya teu muncul. Atuh kudu aya babacaanana.
Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ditembong-tembongkeun ku Gusti Allah jelema nuturkeun ka Kangjeng Nabi geus moal selempang. Urang lamun nuturkeun Kangjeng Nabi caang hate, geus caang hate buka kitab-kitab nu mana bae bakal kabaca. Bahkan Gus Dur ku caang-caangna hate maca koran teh sakadar sakieu we balikeun selesai. Tanya koran nu eta, tanya koran nu eta, beritana naon bae dibaca kabeh ku Gus Dur. Haji Pendi mah maca koran teh. Cak anakna lagi ngapain bah? Baca koran. Waduh mobil terbalik bah, atuh bacanya terbalik. Geus pikun goblok. Atuh lain dibalik bacana. Ese jeung nu pikun ese. Masyaallah karim. Sakalina maca koran teu beres ya maca. Ada berita apa bah cek anakna? Ini berita mengagetkan. Emang berita apa? Rumah sakit di Jakarta kebakaran, 5 mayat melarikan diri. 5 dokter terbakar hangus. Wah, masa ini heran dokter bisa lompat bakar mayat. Lah iya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Caangkeun hate jang nyaangkeun hate moal bisa babarengan jeung polisi, moal bisa dijamin 150%. Jeung TNI wah beuki parah, jeung pedagang karung wah moal bisa. Sekolah ti SD datang ke SMA hayang bersih hate tidak ada jalan, moal bisa. Hayang bersih hate kumaha sih supaya ulah impoten iman. Carana di sekolah moal aya guru sekolah ge malegpeg. Nah moal bisa kajian hukum profesor tinggal profesor, doktor tinggal doktor, kuliah di mana we hayang cang hate moal bisa. Cerita tasawuf tinggal tasawuf cuman ilmiah, meraktekeun mah moal bisa. Nah hayang cang hate mah ieu tah di majelis taklim pesantren mondok. Pesantren caang hati. Masya Allah lumantak beda jelema nu pesantren jeung anu teu pesantren lain deui. Nu pesantren nu pesantren geus aya ilmuwan wajin babarag-bagan ka mamana ya cara Ki Uding teh balik pesantren teh emang hajunyeun pondok henteu dagang heula nya di Jakarta eta tapi teu maju-maju dagangna. Hutang ambalaya. Gas, ceknya aing bagian meureun dagang mah bisnis. Bisnis lain boga mobil ngajual mobil. Oh bagian. Ceknya kakarak nyeun pondok. Nah, ilmu lain deui. Allah supaya bisa teteg ibadah dagang teu dimajukeun ku Gusti Allah. Kitu keneh bisnis teh dimajukeun. Lain eta. Nu pas mah magahan ngaji sebab geus katitipan ngaji. Mulai nyaangkeun hate. Tempat nyaangkeun hate mah di majelis taklim, tapi kiaina ulah Ki Golkar. Ki Golkar mah melegpeg sarua bae. Cenah PDI, waduh sami mawon. Cenah ieu mah PKB, pada bae ge. Lah iya. Oh, lamanya beres iku mah ora beres. Ulah nu lempeng hiji be Allah, lain anti tapi ngadoakeun. Allah lempeng hati. Ulah aya terkontaminasi. Hiji be Allah. Tiba heula waliullah seperti eta. Mentak waliullah mah tilok sare ti peuting teh sebab naon merenungkeun beuh batur nu keur dansa, batur nu keur mabok, batur nu keur zina di hotel, di bar, nightclub dan lain sebagainya. Gusti, abdi teh jadi tumbal Gusti. Ulah disiksa eta jelema nu keur maksiat teh Gusti. Keun bae abdi nu hudang ti peuting waliullah. Neuk kumaha teu berat teh jeung teu capena emang jadi wali. Jadi wali teh capek. Sebab naon ngadoa lain jang dirina.
apalin loba nu maksiat teh tengah peuting, nyahoeun loba nu maksiat tengah peuting. Emang teu nyaho-nyaho sebab loba nu laporan. Laporan asa teu kudu dibejakeun tapi ngadoa ka Gusti Allah, ulah disiksa Gusti nu maksiat. Ulah disiksa Gusti, cukup abdi anu mentang mata tengah peuting. Tadarru ka Gusti seperti eta waliullah. Ngalengis batin urang lamun nyaritakeun wali. Kunaon eta? Bersih hate. Mentak waliullah hayang 100 tahun bae Gusti abdi teh hirup. Endek naon maneh? Abdi mah endek cicing di tempat-tempat jelema anu marasiat. Saat-saat batur poho ka Allah, jutaan manusia poho ka Allah. Abdi nu inget ka Gusti, hiji we abdi Gusti. Tingali abdi. Tah kitulah para aulia-aulia Allah, cacak-cacak. Ayeuna di Jakarta mun eueuh nu kitu, Banten mun eueuh nu kitu, Indonesia mun eueuh nu kitu, wallahu a'lam. Geus dipepelingan ku aya teu paham, teu ngarti, dipepelingan ku hadis kitu keneh, dipepelingan ku berbagai mauizah masih keneh bae. Ka anak ge mimiti dinasehatan, 2 kali carekan, 3 kali sintrek, 4 kali tampilin. Anak kitu keneh Gusti Allah, pertama melalui mauizah, terus nasihat, terus kadieuna, terus ya otomatis digempakeun ku Gusti Allah, disunamikeun ku Gusti Allah. Urang supaya nempok aya naon sih di dinya teh, pasti aya bebendu-bebendu Allah. Waliullah selalu ngadua di tengah-tengah manusia nu keur poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta teh penerus Kangjeng Nabi nu sok disebut warasatul anbiya. Hiji ngaranan anak make ngaran nu bagus. Nomor kadua tuturkeun Kangjeng Nabi urang maulidan ye. Nomor katiluna urang bakal maot. Haul almarhum Kiai Haji Ali teh nikah sareng Hajah Umamah teh putra Kiai Haji Badrudin teh putra Ayah Banjar putra Mama Ilyas. Nu Mama Ilyas teh katingali ruhna ku Mama Sobari ketika Mama Sobari ngawuruk jeung santri jeung jamiahan tangga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh Mama Ilyas naik ka langit maot. Roh kadeuleu roh. Mantak Haji Pendi ge kapeung waktu mah nyaho nya. Aya roh maju ieu. Emang bau hitut cekeun ieu. Teu lain roh teh mah angin seger. Tah ieu teu beres Haji Pendi mah kanu kitu teh seukeut nya mah. Nah, eta roh bisa katingali. Ya Allah ya Rabb. Lamun jelema geus bisa nempo roh berarti geus lain cara ulang alamna. Aya hamba Allah anu ngan sakadar gulugat galigut teh ieu di syariat teh cara urang. Aya nu geus baju ka alam malakut bisa nempo arwah-arwah muqaddasah, bisa nempo ruh anu dipake karidho ku Gusti Allah. Naik deui nya naik ke alam lahut eta mah geus lain caritakeun. Ieu wali-wali Allah teh bisa nyebrang di alam ieu ka alam eta bisa katempo. Masya Allah karim. Aya kene ku ari ge lamun nu kitu. Banten ajur, Jakarta ajur. Nu mantak kula didatangan ku salah seorang polisi. Di ditu lain polisi dieu. Polisi dieu mah biasa-biasa bae. Polisi di ditu. Ceritakeun ka kula tek ngajak gitu. Kula ceritakeun, Pak, begini ya. Kiai itu ada macam-macam, kiai. Nyana kaget teh. Oh iya ya, amankan kiai-kiai yang seperti itu. Paham. Siapa saja kiai enggak tahu, yang penting kiai yang begitu amankan. Siap Pak Kiai, mantap. Aya sababaraha kiai diamankan. Nyahoeun nyana. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ge tetep bakal maot sakumaha nu dihaolan ku urang ayeuna ngan nu pantes ti heula maot nu ngora anu kolot. Kula mah deuk nanya bae anu pangkolotna di luhur ieu saha? Urang doakeun mudah-mudahan tere amin. Sakuda nunjuk kaki uding, atuh teh mah sarua. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika urang geus nangkarak cabut roh set
mun rohna roh muqaddasah roh para syuhada nikmat syuhada teh jelema nu marawat syahid perang di medan laga kadeleuna nyeri padahal marohna diangkat ku Gusti Allah ka surga kadeleuna menyeri padahal geus nikmat aya di surga jelema anu ngaluhurkeun agama Allah etalah jelema mujahid fisabilillah loba ye nu kaasupkeun mati syahid teh nya hiji al mabdun teh jelema anu nyeri beuteung dua rupa nyeri beuteung teh aya anu kaluar utah kolera meureun aya anu mules bae maot eta ge syahid kan nomor kaduana anu nyeri ku sebab wiladah awewe ngalahirkeun maot syahid mana deui nu syahid teh jelema anu harik teh anu kabeulem syahid aya deui nu gorik teh anu kakerem eta ge syahid jelema nu ragag taradi butaradi ragag ti luhur brek ka handap paeh syahid jelema nu liilai kalimatillah walau fi baitihi walau fi majlisihi di imah bae di majlisna ngaluhurkeun agama Allah lempeng syahid loba nu mau syahid teh tuh nya tinggal urang ye urang bagian nu mana ye supaya langsung roh urang ditampa ku malaikat dibikeun ka Gusti Allah syahid ya Allah ya Rabb hebat eta jelema lamun maot syahid teh hese nyaritakeun syahid lamun perang di urang mah embung perang jeung ulah waka perang jeung ulah perang dan naonan perang ngan ngelompokkeun diri urang hayang maot syahid geus bae niatan ngaji jadi tentara Allah maot syahid alhamdulillah geus ngaji bae ulah babagi jeung dagang kecuali dagangna jang nyeun majlis tuh aya henteu ngaji mah can nyorang ngadenge di pondok sugan kitu naon haji pendi keur ngumpulkeun jelema ada naon tuh ieu keur ngabagikeun zakat jan teh malah mah zakat batur dicokotan itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah na ieu tilu acara ngaranan anak make ngaran nu bagus minimal tafaul kadua tuturkeun kangjeng Nabi sebab kangjeng Nabi uswatun hasanah abeh caang hate urang di jero bulan maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabaraha cenah kieu macana 4444 lamun loba teh 444 opat pikun teh maksud itu mah kolot kitu opat toang siapkeun tasbihna maca sholawat nu mana cenah kiai nu urang resep mun jiat resep eta berarti akur nariah nu resep nariah akur henteu cenah teh akur teh mah ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin innaka hamidum majid panjang teuing cenah kiai sholawat istighosah sallallahu alaihi wasallam alika wa ya sayyidina sallallahu alaihi wasallam eta ge panjang kene cenah kiai sholawat adrikni sallallahu alaihi wasallam tuh jadi ngomong ngeulekeun we kumaha cenah adrikol lati-lati tah atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad eta bae insyaallah urang ke di akhirat maot di akhirat langsung loba sholawat beungeut ketempo ku kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi pendek kade cek kangjeng Nabi kajin cek kangjeng Nabi salat teu bagus ya tapi kadeleuna beungeutna herang amat di urut daun di herang ku kangjeng Nabi ditanya ieu bangunna lain herang sholawat cenah ieu mah herang hutang cenah ieu mah iya ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sabulan mulud ieu mah sabulan mulud sholawat bae geus ka kangjeng sholawat bae ka kangjeng geus sholawatan nu urang resep eueuh hiji jelema ka surga eueuh hiji jelema ka surga tanpa kangjeng Nabi eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa kangjeng Nabi eueuh jelema diangkat jadi sholih tanpa kangjeng Nabi sebab kangjeng lah nu diutus ku Gusti Allah urang nyaho salat ti kangjeng nyaho puasa ti kangjeng nyaho zakat ti kangjeng nyaho bener ti kangjeng nyaho salah ti kangjeng nyaho sagala rupa ti kangjeng waktu sangat wajar urang ngayakeun maulidan dibidahkeun ku Muhammadiyah pek jeung Muhammadiyah dibidahkeun ku Persib heug jeung Persib kajeun ieu mah tuh nya masalah saeutik we ka aing ngalawan
Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, iyalah ala kadar kelalagaan deui kula we ngaji lalagaan tadi nage naon kitu rada kurang sehat. Nah ieu mah ngabungahkeun ka incu, ngomong jeung ka silaturahmi ka urang dieu. Ieu mah sakadar ku akrabna jeung Ki Uding, akrabna jeung Haji Pendi jeung Haji Epi jeung kabehan bae. Ku akrab eta lah kadang-kadang teu aya sekat-sekat. Jadi Haji Epi atuh pohara jeung kula mah pohara geus hese nyaritakeun kaakraban manehanana Haji Uding ku kula sok diledekan bae. Heuh diledekan ku kula mah masih hayang cager mah ka mana. Nya teu bisa ngajawab nya. Heuh nya ka mana? Paeh balik ge kieu. Ya cek nya nu ngora ge paeh ngalawan tapi ka kula ge sarua. Ngora ge paeh bae cek nya. Nah ieu lah ala kadar jang itibar hate malam ieu urang ulah jadi manusia impoten iman. Kira-kira ketika tersep jeung teu betah jeung teu ngeunah ibadah berarti iman urang impoten. Disadiakeun pondok pesantren diputat diketos di berbagai-bagai daerah jeung kampung mana nu ngepas jeung urang supaya iman urang bisa mawa urang ke arah nu bener sebab urang bakal maot. Ketika maot dunia kabeh ditinggalkeun, segala rupa ditinggalkeun, nu milu ka jero adalah amal perbuatan bagus kanyahoan bagusna jore karasa jorena. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oh seberapa lain di dunia lain di akhirat bae takos kitu di dunia. Urang amal bagus bakal kapangi di dunia kene. Amal goreng di dunia kapangi di dunia kene. Dongengna ramai sebenarnya tekarak inget tangan gulantaran geus jam 12 kaira deui dongeng eta pohara loba jelema nu karasa keneh di duniana sebab dimimitian ku Kangjeng heula dimimitian ku Kangjeng. Urang loba ya dongeng-dongeng wali-wali kiai-kiai jeung pedagang-pedagang gara-gara ngalakukeun salah Kangjeng Nabi satu ketika ngome cincin muterkeun cincin kieu doang dikutuk ku Gusti Allah. Muhammad emang kaulah ngademel anjeun teh jang heureuy make jeung sempet-sempet ngobah cincin sagala urusan umat. Kanjeng Nabi kutuk ku sebab kutukan eta terjadilah sesuatu terhadap Kangjeng bae ge panjang ta dongeng nangan engke deui 12 masalahna. Kangjeng bae ge ditegur ku Gusti Allah gara-gara sakitu. Encan para sahabat Sina Abu Bakar encan sejen mentak pantes lamun urang dibere ku Gusti Allah gering dibere anu eta teh tina ayat eta wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah karasa urang khairon ge bakal karasa urang nyaritakeun enon kitu ngarasa amal bagus di Kangjengna keneh. Lamun tadi Kangjeng saleter bisa 1000-an amay ya'mal mayamal misqal khairan ya terus dan sergal orang nyaritakeun mukjizat Kangjeng. Masya Allah makin tercengang makin tambah iman tercengang tambah iman tercengang tambah iman geus puguh ka Kangjeng ieu ka para kakasih Allah lagi luar biasa. Nah ieu mah dicukupkeun sakieu ala kadar jang sakadar itibar empok cangkeun hate urang nya ulah jadi impoten iman urang. Asupkeun diri urang ka majelis taklim ka pondok pesantren dengekeun ngaji asupkeun ke jero sanubari pake setik supaya urang kabehan husnul khotimah. Urang doakeun orok nu tadi mudah-mudahan panjang umur dijadikeun jelema anu sholih solihah kitu keneh urang kabehan mudah-mudahan jadi jelema sholih solihah. Akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah di akhirat urang dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terkecuali mah ya pedagangna pejabatna polisina abrina kabeh mudah-mudahan urang dihampura dosa ku Gusti Allah.
sakitu bae yuk urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.